Kabe awak karasa reng ngabihir manusia penyaah si anak dosa tetobat pasti disiksa. Anak doraka kaindung disiksa temendang ojana sedengung bari temenan tidur bari nangis di huapan di pependek di susuan ngurus anak wiro pisan kering diceng-cerikan papang diceng diombehan hayang tuang diuapan muka redang diibakan gerak kurang emutan dirakuan tekarasa diurus sampai dewasa kurang teku masa doraka kakolot disiksa dileletik diais disimbutan disitis geus dewasa bijil kumis dikawinkeun kanu geulis eta geus jadi pikiran geus jadi bujang parawan kasepuh tong dilaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh naraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasukeun kana neraka karama keudang hormat mun hayang meunang syafaat tong wani ngalawan omat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparing pituduh nu jadi anak sing rengkuh senang nepikeun ka sepuh bapa teh tangkal darajat ngurus anak na masyarakat tiap isu bapa angkatnya angka putra telat bapaknya ngabelaan anak sieun kalaparan biar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyaana bapa ka anak kulinanggung naktak munak sok sanajan lecet tatak mun mikir nepi ka botak si bapa sok milarian artos keur bekel jajan keur bekel ka sakolaan bijil gesang tina badan capek teu dirasa najan ripuh ge kapaksa ngagunakeun bangna bisa supaya anak sentosa usaha teu menang embung angkati serep-serep nedakan maha agung eta bapa rejeng ibu
Indung bapa ngaduakeun ka anak teureun, indung jeung bapa namtakeun doa jeung banda dibikeun. Sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat, di Allah menang karahmat, di Nabi menang syafaat. Sakitu heula syiran urang rerengelaanan, kapayun nuzul terasan idin Allah anu